Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, walladhi amara alayna bil ibadah, bitawhid wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram anu hadir dina wengi ayeuna, muga-muga sadaya nasihat panjang yuswa, amin. Kalayan jembar manah milik rizkina, amin. Murang kalihna dimuliakeun, kalayan jantan murang kalih anu abror, amin. Guru-guru urang anu sok ngawuruk di lembur, muga-muga barokah yuswana, barokah turunanana, barokah ilmuna, ulah pareum degi ka poe kiamah, amin. Oge para ketua DKM nu aya di ieu wewengkon, muga-muga sehat wal afiat. Ais pangampih papayung nagara, papayung lembur, pangarsa Bapak Lurah Manawi aya, pangarsa Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, parawan jeung rangda. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah, amin. Teristimewa Sohibul Bait, pangarsa Bapak Yudi miwah Ibu Dewi laras. Anu janten sepuhna Ananda Latif Alvalendra. Moga-moga ieu murang kali sabada di khitan bersih zahir batina, amin. Kalayan Allah jantankeun ieu murang kali sumber kabagjaan, bagja kangge ibu ramana, oge sumber bagja kangge lingkunganana, taat ka ibu ramana, bakti ka nusa bangsana utamina, tiasa janten sumber kamanfaatan kangge agamana, amin. Para sepuh sadayana anu kupribados kalintang dipika hormat, murag tundun deket WC. Embung aing teu kompak. Arek moal. Adengein. Murag tundun deket WC. Tunduna nyelap dina waos. Ngahaturkeun nuhun ka MC. Anu parantos maparinan waktos kapribados. Anjay. Bisa kuring ge MC. Kapan mehna bieu maca ieu. Maca pantun dia teh murag tundun deket kamar cenah dia.
Hatur nuhun Pak Anwar cenah gitu. Mudah-mudahan ya para ibu-ibu na ku Allah dijantankeun ibu-ibu anu produktif. Ibu-ibu anu jantan sumber kasolehan dina rumah tanggana. Ieu lembur Nagara Kasih Kaler, Kelurahan Kersa Nagara, Kecamatan Ciberem, Koma, Kota Tasikmalaya, DKM Al Ahsan. Muga-muga ieu lembur sing pinuh ku barokah. Wengi ieu ngalangkungan hajat pangersa Pak Yudi, muga-muga hate urang sadayana dicaangan ku Allah. Lantaran laku lampah jalma ce tah gitu atuh. Ce wios abi tati pada enggeus atuh. Pak kuring nyalukan bapak ece menjedog heula. Ce enggeus heula cicing. Pak tah mantep ieu. Biasana bapak-bapak mah culangoh tara ieu. Tara nembalan aing sok hewa jasa eta lamun naon lamun nanya bapak-bapak tara ngajawab tapi di dieu mah alhamdulillah ciri harirup keneh heueuh biasana bapak-bapak mah kitu sok ngulahek lamun ditanya teh ongkoh aya jentulna tapi ditanya tara nembalan disebut patung da udud. Nah, ieu mah alhamdulillahnya mudah-mudahan ieu bapak-bapak na jadi sumber kasolehan murang kalihna. Kalayan ieu wengi ieu Allah nyaangan hate urang sadayana baik anu palih dieu anu palih ditu ieu ka mana-mana ieu jamaah aing lieur nempona jarauh matak ieu pangajian penting ieu Kang moal lila teuing harunya ieu hak batur dicokot ku urang mohon nya ieu hak batur ieu Mang Yudi ieu jajagoanan ieu Mang Yudi ieu nya jalan dijadikan majelis mudah-mudahan sing barokah. Amin. Anu sabar, anu narima karena ieu aturan mudah-mudahan sing dijantenkeun jalmi anu soleh solehah. Malah mandar hate urang dicaangan, yuk urang maca salawat heula sasarengan siap. Wios maca salawat heula wios. Abdi teu wantun ngawitan lamun can maca salawat. Nu mawi urang maca salawat heula kajeun. Hiji jalma nu nguping sholawat jalma nu maca sholawat moga-moga hatena ku Allah dileuleuskeun. Dua jalma nu maca sholawat jalma nu nguping sholawat moga-moga rumah tanggana dibarokahkeun. Tilu jalma nu maca sholawat nu ngupingkeun sholawat moga-moga kasabna usahana ku Allah dibarokahkeun. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji al-fataya jiratal alami ya uhailal jodi wal karami kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad teladan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad.
Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah salamun, Ya Rafi'a Syah Al-Fatayati, Ya Uhail al-Ju'i wal-Karami, Ya Rasulullah. Sing kompak. وترجي الفتياتي رات العالم، يا أهيل الجود والكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga anu maca shalawat disehatkeun jasadna, disehatkeun batinna, ku Allah diraksa tina segala rupa hal kahinaan dunia jeung akhiratna. Moga-moga anu maca shalawat anu diukna bari nyang hunjar tong ditilepkeun ce. Mudah-mudahan sing sehat ce. La ilaha illallah sugan aing jelema di dinya. Calagor. Syukur atuh. Bu. Bu. Anu maca shalawat bieu muga-muga rizkina ku Allah dikocor golontorkeun. Sehingga ku barokahna aya geusan jaroh ka tanah suci. Memeh jaroh dilunasan heula hutangna. Amin. Lamun ku Allah dibere rizki anu berlimpah, rek ngaheulakeun hutang, rek ngaheulakeun ulin. Gai ngomong nama hutang cenah. Teuing geus boga mah teuing eta teh. Omat ulah robah deui. Komo deui rek jalir janji. Ngajedog aing sok poho. Estu kuring oge butuh janji anu pasti. Nya abdi sareng salira pada mika butuh. Laras. Sing rumasa geus dibantu ulah kawas jiga musuh. Ulah jalir janji, ulah jalir. Komo deui aya niat nginjem deui. Ulah jalir janji, ulah jalir. Komo deui aya niat. Arek moal. Sing kompak haram jadah bang. Ulah jalir janji, ulah jalir janji. Iya korban kabeh jika aya. Bu,
Bo, jalma kuda dicekel, mun munding sapi dicekel naonna? Dicekel tali, nah kadali. Nah. Oce yang sadegan naon? Yang sadegan tukang eta? Tukang sosis. Kade. Munding dicekel tali. Nah jalma dicekel omonganana. Matak lamun omongan urang ngomong isuk teu kapake sore ta cirining urang terek megatkeun silaturahmi tangkel lamun ku Allah diluaskeun rizkina, ku Allah dilegakeun rizkina kade tunaikan kewajiban pan wajib mer hutang teh lain. Lantaran lamun urang boga hutang rek leutik rek gede angger jadi pikiran nu biasana ce esih ujung ce iis aya iis aya iis nur eha edah mudah-mudahan we sing sarehat calager takade ulah megatkeun silaturahmi urang penta penting ieu urakatkeun ya Allah silaturahmi di antara abdi sadaya amin ya Allah ya robbal alamin. Ngalangkungan Sohibul Bait pangarsa Bapak Yudi ngahaja urang diulam diangkir ka dieu sejak tasyakur walimatul khitan. Ai tasyakur teh syukuran, ari walimah mararamean, ari khitan mah nya sunatan disopak lodong. Tah jalan mana yang nganaon kadinya dinya? La ilaha illallah. Udah kopi deket. Ameh naon? Makana wengi ieu payudi teh sejak nyuhunkeun pangdeudel doa. Ku doa sarerea dulur baraya katu tatangga muga-muga Kang Yudi dipaparinan kakiatan kangge nanjeurkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Lantaran ngurus rumah tangga teh gampang-gampang susah gampang. Komo ngeunaan ieu ngajejeuhkeun nu jadi anak teu saeutik kolot gagal ngajejeuhkeun nu jadi usum ayeuna zaman ayeuna tantangan beda jeung zaman urang baheula. Leres Pak? Leres Bu? Zaman urang baheula Bu justru lamun cicing di imah teh teu gaul. Zaman urang baheula lamun caricing di imah teu katajuk teu sare di masjid teh ceneh. Baheula mah teu resep sare di imah teh. Ulin ka mana wae, ulin ka mana indit ka mana wae, boh ka panongtonan, boh ka pangulinan, tetep baheula mah balik teh indit sare di mana? Di masjid. Baheula mah teuing budak ayeuna mah. Kumaha eta bah beh dieu bah? Eta di dieu masjid lobana budak ngora atawa aki-aki? Lamun budak ngora eueuh aki-aki wungkul berarti disangkana urang di masjid teh markas aki-aki. Gimana hayang ka masjid ge ngadagoan? Nah, cilaka model gitu. Mata kurang hirupkeun deui tah. Hirupkeun deui kumaha? Semangat nu baheula, kebiasaan budaya urang nu baheula eueuh deui nyaeta urang ngahirupkeun magrib mengaji. Pak, kudu hariwang lamun ningali budak batur salantrak solontrok lantrak lintri kahilir kagirang batur ngaji ieu henteu kalaah nyonyoo HP kudu hariwang urang teh peuting ieu ngalangkungan hajat Mang Yudi urang samikeun persepsi malah mandar terciptana murang kalih anu abror teh lain wae kana pengaruh imah tapi oge kudu aya pengaruh lingkungan. Naon cenah Pak? Lingkungan. Dewasa ini Pak, dewasa ini Bu, dalam rangka kita mengasuh anak, Bu, nyaah ka anak henteu. Nyaah ka anak henteu. Lamun anak nepi ka salah jalan kumaha nalangsah henteu. Anak salah jalan nalangsah henteu. Anak ai ngorek HP pinter, ai maca Quran teu belul. Nalangsah henteu. Lamun bener-bener nalangsa robah pola pikir ti ayeuna. Lamun bener-bener nalangsa robah kebiasaan ti ayeuna. Hayu rek RT, rek lain, rek RW, rek lain. Pokoknya manu caricing di ieu lingkungan kudu boga tanggung jawab
terhadap lingkungan. Aing masa bodoh teh da urang Ciamis. Iya maka dia jadi ondang bae. Bu, siap. Naon? Pak. Para sepuh sadaya. Pangarsa payudi nuka hiji anjeunana sejak tasyakur bi nikmah. Lantaran nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ka anjeunna luar biasa. Hiji nikmat sehat wal afiat, ku nikmat sehat eta tiasa ngalaksanakeun walimah. Ieu nikmat nu sok dipopohokeun ku urang. Laras kitu. Nu kadua dipaparinan kasempatan pikeun ngalaksanakeun sapalih kewajiban nu janten sepuh nyaeta ngakhitan nu janten putra. Khitan teh adalah milahna Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Nalika Allah mere ujian, mere cobaan kusabaraha kalimah kasaha ka Nabi Ibrahim. Ketika Allah nguji ka Nabi Ibrahim, sakur-sakur Nabi Ibrahim diuji, kecuali Allah ngersakeun ka Nabi Ibrahim terek dijadikeun kakasih Allah. Matak lamun urang dieu diuji ku Allah, dicoba ku Allah, eta terek dijadikeun naon? Dijadikeun kekasih ku Allah. Di antara ujian anu ku Allah dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim teh adalah salah satuna khitan. Oge anu fenomenal nu sakedeung deui ku urang bakal karandapan nyaeta bulan Zulhijjah naon? Kurban. Maka ketika Nabi Ibrahim diparentah khitan konon numutkeun ceuk sakaul bahwa harita Nabi Ibrahim teh umurna 80 tahun. Bari ku sorangan, dikeprek ku sorangan. Cek. Matak salaki euceuk mah rapih da ku batur. Ku bidan. Salaki euceuk mah rapih henteu reregesan. Da geus canggih, baheula mah Nabi Ibrahim teh ku kampah. Tingali. Di antara pengorbanan Nabi Ibrahim adalah dia mengkhitan. Da ieu diteraskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituturkeun ku urang millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka anu sulit mah Kang Yudi, mana ya Kang Yudi na ieu? Ngomong-ngomong aya. Bisi hees aing lana naon? Lain kuna naon aing lamun boga hajat hees aing hese balik geus ge. Atuh hore cenah ngongkosan dusun. Bu, Pak, nu hese mah lain nyundatanana ieu. Nyundatan mah bari peureum ge anggeus kanjat nu penting boga duit nitah ka batur. Nu hese mah nyata saenggeus dihitan. Mohon maaf ya, perjalanan Anda terganggu ya. Mohon maaf. Semoga selamat sampai tujuan. Ya. Iklan sakedeung. Resiko hareupeun jalan kieu mah. Lain salah itu, salah urang. Sidik jalan der nyeng celek di dinya euceuk. Aing mah teu salah da di sisi jalan kuring mah. Cenah salah nyeng celek di tengah jalan. Matak ulah marah kasih itu. Gitu. Bu, jelaskeun. Jadi Kang Yudi, nu hese mah lain nyundatan budak. Nu hese mah nyaeta ngadidik budakna. Supaya sabak da dihitan budak teh menjadi tumbuh kembang menjadi burang kalih anu abror. Lamun urang nitenan zaman ayeuna Pak, berapa kali kita mendengar kasus kenakalan remaja, betul?
Sabaraha kali ece ngoping kasus kenakalan remaja. Bahwa zaman anu ku urang di naon? Zaman anu ku urang di cicingan ayeuna beda Pak jeung urang leutik baheula. Leres. Baheula can aya listrik tapi daraek ngaraji, leres. Baheula ulin ngacambrong ka dieu ka ditu, lalaki jeung awewe babarangan dan tidak apa-apa. Leres gitu. Ih silih samper ngaji teh resepnya ceu. Batak zaman anu dieusi ku anak urang ayeuna beda jeung urang leutik baheula. Tak urang di dieu kudu surti, kudu waspada Kang Yudi. Lamun hayang salamat dunia akhirat sing bisa merenahkeun anak. Memeh merenahkeun anak, gerak pernahkeun heula diri sorangan. Ulah nepi ka anak neangan contoh ka bapana, eueuh teu nyampak. Anak neangan contoh ti indungna, eueuh teu nyampak lantaran indung bapana sarua edan elingna. Ulah neangan anak di mana-mana kunaon anak teu daek ka masjid, baca ka diri, osok ka masjid tara, osok ngajak ka budak tara, salah oge. Matak beres ayeuna dihitan, jingjing ayeuna mah ulah ukur nitah, bawa budak ka masjid, tong loba omong Kang Yudi. Ih aing nyarekan saha sebenarnya. Gitu Kang Yudi. Ulah nepi ka hajat gede-gedean, nepi ka aya ngumpulkeun baraya tatangga, tapi tidak ada peningkatan dalam hal mendidik anak. Rug. Sakali deui, rug. Wilujeng sumping pangaresa, mangga. Kang Yudi, aya tamu. Mohon. Punten ka panitia, kopina kirang hiji. Depan bi macan kaitung. Mana tukang son palih mana ya? Kang? Halo? Kade sing ngarti. Lamun mau balik maca Quran, buru-buru ehwan. Delay repub. Tong loba teuing, 2 geus cukup mahi. Ngeunah eta. Gitu. Lamun mau balik maca Quran, buru-buru ehwan. Lamun mau balik ngomong pareuman deui ehona, sing ngarti sabab urang sarua dibayar. Atau haram jadah doang. Ih. Nah, betul gitu. Punten Kang, aya kopina aya. Cicing aing nanya tukang son kana euceun nu ngajawab haram jadil doang. Kang aya kopina Kang? Aya eueuh. Jujur. Itu Kang Yudi tukang son eueuh kopian cenah. Sabaraha urang? 5an. Eta mah nu opatna mah juri kopi meureun. Rokok naon Kang? Aya rokokna eueuh. Cing aing nanya tukang son lain tukang kamera. Super karpet. Oh super, Kang tukang son teu eueuh rokokan. Maaf Kang Yudi, ieu acara moal sukses lamun eueuh tukang son. Betul. Ulah nyapirakeun pagawean jalma lur. Suara kiai nepi ka jamaah gara-gara tukang son. Betul? Mata karunya aing maka tukang son. Gitu. Si eta mah unggal acara datang pangheulana. Balik pang pandeurina, batur dahar si eta ngagulungan kabel. Nuh. Bari lamun ka bagian tempat saya eta unggal acara di tukang yang kewok inu poek. Gitu. Wah, langsung rikat. Panitia iya, Kopasjat, Komando Pasukan Hajat. Pak RW. Oh, langsung ku RW na dusun eta mah deuleuh. Alus eta mah RW pangheulna ka surga mehna. Ulah ka paeh tapi. Atuh pan urang di butuhun keneh kuno bageur betul. Nya gitu. Gitu Kang Yudi. Itu lantaran ari tukang son jeung mubalik mah eta mah dulur gitu. Abdi butuh ka tukang son butuh ka mubalik. Atuh rek Kang Yudi teu manggih mubalik, rek naon manggil tukang son. Rek nanggap jangkrik. Gitu. Betul? Hidup tukang son, hidup. Atuh paeh mah dikubur dusun. Gitu. Entos Kang, proposal tos dialungkeun. Super ujung garpit atos. Urusan datang jeung henteu kumaha nu boga hajat. Mun si eta boga ceuli datang ka dinya. Gitu.
Lamun teu datang berarti teu boga duit dusun.